Gusti abdi hoyong janten horog deui kanu ngurang jeung peuting hukum nepi ka coplok kabeh eta aki-aki kegoyang jadi horog deui manehna urang jeung peuting teu ngarua Gusti abdi hoyong janten horog deui centut habis dipikirna anu hidup eta ngajalan eta budaya gayung eta pohon eta aki-aki ngadatangan peuting budaya jadi horog deui geuning Gusti apiakeun doana teu dijabah keneh wae centut centeng bisa jawab ini banyak saja. Nah, berarti kalau kita jawab cerdas ya ibu. Malung bedah eta bohong. Malung bedah eta ngipik-ngipik eta bujal panjang eta wakah limun eta bujal gayung eta kotor